Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Asani ari anu kaduana eta goslu dhohiril wajhi ngumbah luarna larai. Jami'ahu halna sakabehna itu wajhu marrotan kalawan balikan wahidatan anu sahiji itu marroh. Wayajibu sareng wajib non goslu juz'in ngumbah juz' min sairima tina sakakarina perkara yahitu anu ngaliputan itu ma bil wajhi kana larai liyataha koko karena supaya narima nyata non goslu jami'ihi ngumbah sakabehna itu wajhu li anama karena sanyana perkara layatimu anu henteu sampurna naon al wajibu anu wajib illa bihi angin kalawan itu ma wakana sareng kabuktosan itu ma eta makdzuron anu dibisakeun alaihi ka ieu jalma bahwa mangka ari itu ma eta wajibun anu wajib. Walau sakoto sareng lamun gugur naon goslul wajhi ngumbah larai masalan umpamana lam yajib mangka teu wajib naon goslu ma ngumbah perkara layatimu anu henteu sampurna naon al wajibu anu wajib illa bihi angin kalawan itu ma li anahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta ida sakoto di mana-mana gugur naon almat bu anu dituturkeunana sakoto mangka gugur naon attabi'u anu nuturkeunana kama sapertikeun perkara apada maedahkeun hu kana itu ma saha al Bujairimi Imam Bujairimi. Wahaduhu sareng ari batasna itu wajhu eta min manabiti sya'ri ra'sihi tetep tina eta min manabiti sya'ri ra'sihi tetep timimiti tempat jadi rambutna ieu rambut sirahna ieu jalma ilad dakoni nepi ka gado bipathataini kalawan dipatahkeun duanana wa mu'jamatin sareng dicecekan wa minal uduni sareng timimiti cepil ilal uduni nepi kana cepil hiji deui wadakhola sareng kaasupil wajhi dina larai naon mahalul gomami tempat bulu kalabang wahwa sareng ari itu gomam eta jabhatul agomi tarangna anu bingung alati anu yan butu jadi alaiha luhureun itu jabhah naon asya'ru bulu. Idla ibrota karena henteu aya pangreken eta maujud binabatihi kana jadina itu sya'ru pi goeri mahalihi dina lian tempatna itu sya'ru kama sapertikeun perkara la ibrota henteu aya pangreken eta maujud bin hisari sya'rin nasiyati kana muragna bulu munan wa khoroja sareng kaluar naon an naz'atani sulah dua wahuma sareng ari itu naz'atani eta bayadoni anu bodas dua muhitoni anu ngaliputan duanana bin nasiyati kana munan wa mahalu tahdipi sareng kaluar ku tempatna dielis ayahad busyari tegesna ngabuang buuk wadobituhu sareng ari palenggeranana itu mahalu tahdib eta ayudia neuneun naon torpul khoeti tungtung benang ala a'lal uduni luhureun pangluhurna cepil wa torpul akhoru sareng ari tungtung benang anu sejen eta ala a'lal jabhati tetep luhureun pangluhurna tarang mutasilan halna anu antel birrosi kana sirah wayu parodu sareng dipastikeun naon hadal khoetu ieu benang mustaqiman halna anu lempeng pama mangka ari perkara nazala anu turun itu ma'anhu tina itu ra'su ila janibil wajhi kana gigir larai
bahwa mangka eta ari itu ma eta mahalu tahdipi tempatna dilis. Sumia di ngaranan itu mahalu tahdib tahdipan ku ngaran tahdib li anna ba'don nisa'i karena sanyana sapalihna istri eta ya'tadna sok ngabiasakeun itu nisa hadepahu kana ngabuang itu sya'ru liyata sa'a karena supaya lega naon alwajhu larai wal amatu sareng ari jalma anu bodoh al yaumu dina poenan itu ammah eta yubaddiluna sok ngagentikeun itu ammah adzalla kana adzal bil pa'i kupa payakuluna tuluy nyarita itu ammah mau di atahdipi kana lapan mau di atahdipi tempatna dilis apada maedahkeun hukana itu kaul saha al-Qurdi Imam Qurdi naklan halna nukil an syarhil ibab tina sarah kitab al-ibab sa'ron kana bulu wahya sarang ari itu sa'ron eta sab'ata asaro ayat 17 al-ahdabu tegesna bulu mata al-arba'atu anu opat wal hajibani sareng bulu halis 2 wal adaroni sareng bulu kiliwiran 2 wal aridoni sareng godeg 2 wal khodani sareng bulu anu aya dina pipi 2 wasabalani sareng tungtung kumis 2 wasyaribu sareng kumis wal anfaqatu sareng bulu handapeun biwir walihyatu sareng janggot wayuzadu sareng ditambahan naon algomamu bulu kalabang fil agomi di jalma anu bingung wahwa sareng ari itu agom eta mimma tina perkara yudamu anu dicacad naon bihi itu ma li annahu karena sanyana itu ma eta ia dulu nuduhkeun itu ma alal jubeni kana borangan wal bukhli sareng koret wal biladati sareng belet aksan naz'i halna sabalikna sulah goliban dina gagalibna apada maedahkeun hukana itu kaul saha atiyatu syekh atiyah paya jibu mangka wajib naon goslu dalika ngumbah itu sya'ru dohiron dina luarna wa batinan sareng dina jerona wa in kasupa sanajan kandel itu sya'ru malam yahruj salagi henteu kaluar itu sya'ru an hadil wajhi tina batasna larai bihilapi batinil kasipi kalawan perbeda jerona bulu anu kandel al khoriji anu kaluar anhu tina itu had bi an halaku secara kaluar fihi dina itu kasip non atawau anu galing wan itopun sareng anu merengkel min jihati nuzulihi tina jihad turuna itu kasif bil kuwati kalawan ditarekahan awi ao bil fa'li atawa kusabrehna bi antad liya ku secara ngarumbai itu kasib wan atopa sareng mengkol itu kasib ila gueri jihatis tirsalihi kana salianti jihad ngarumbaina itu kasib fa innahu mangka sanyana itu sya'ru eta layajibu henteu wajib naon gosluhu ngumbahna itu kasib wa basaron sareng kulitna la batina lihati rojuli henteu wajib jero janggotna lalaki wa ridhoihi sareng dua godegna itu rojul in kasupat lamun kandel itu lihyah wa ilam tahruj sanajan teu kaluar itu lihyah anil wajhi tina larai wala batina ba'diha sareng teu wajib ngumbah jero sapalihna itu lihyah al kasipi anu kandel itu ba'di lirojulin milikna lalaki wa qad sahala sareng nyata gampang naon iproduhu misahkeunana itu ba'du bil gosli ku dikumbah an ba'diha tina sapalihna deui itu lihyah
al-ukhra anu sejen itu ba'du pala yajibu mangka teu wajib non goslu batini dalika ngumbah jerona itu lihyah li usri isolil ma'i karena hese nepikeunana cai alaihi kana itu batin payakpi mangka cukup non goslu dohirihi ngumbah kana luarna itu lihyah amma ida lam yashal anapun di mana-mana henteu gampang non iprodul ba'di misahkeun sapalihna al kasipi anu kandel itu ba'di anil khopipi tinu ipis payajibu mangka wajib non goslul jami'i ngumbah sakabehna. Asali suari anu katiluna eta goslul yadaini ngumbah panangan dua minal kafaini sarta dampal panangan dua wadhiro aini sareng hasta dua nana ma'al mirfaqoeni sarta siku dua nana marotan wahidatan walau fakida sareng lamun teu aya itu mirfaqoen utubiro mangka diitung-itung non qadruhuma ukuranana itu mirfaqoen min ghalibin nasi tina kagagalibanana manusa wa kada sarengnya kitu utubiro lau ujida lamun dipanggihan itu mirfaqoen fi ghairi mahalihima dinalian tempatna itu mirfaqoen al mu'tadi anu biasa kaan la soko sapertikeun lamun antel itu mirfaqoen alman kiba kana tak-tak wa kada sarengnya kitu utubiro yukolu dicaritakeun non fil ka'bi dina mumuncangan wal hasapati sareng dina hasapah alama netepan kana perkara istakoro anu geus netepkeun bihi kana itu ma saha asar kowi sarkowi warodia sareng ridho andalika tina itu ma saha saykhuna guru urang sadayana Yusupu tegesna Syekh Yusuf wa gosluma sareng ngumbah kana perkara alaihima anu tetep itu emak dina luhureun itu yadaen min sya'rin nyatana bulu wa in kasupa sanajan kandel itu sya'run wa adfarin sareng kuku wa in tolat sanajan panjang itu adfar wa silatin sareng sengeh nabatat anu jadi itu silah bimahalil fardi dina tempat pardu wa in khorojat sanajan keluar itu silah anhu tina itu mahalil fardi wa batini sakbin sareng jero naliang au syakin atawa jero na anu beulah li anahu karena sanyana itu batin eta soro jadi itu batin eta dohiron anggahota luar naam leres soro dohiron ma'ari perkara eta lahu eta tetep dina itu ma gaurun ari ngerong liang filahmi dina daging yajibu wajib non gosluma ngumbah perkara doharo anu nemrak itu ma minhu tina itu lahmin fakot ngan sakikituna wa kada sareng etanya kitu yajibu sairul a'dha'i ari sakakarina pirang-pirang anggahota ar-rabi'u wallahu a'lam bissawab.